Burisrawa seret sinredan banting binantingan lan Padma Negara nanging lami tilami Padma Negara kadeseh ku Burisrawa dihompet tiasa daya upaya Bode modal siap Padma Negara barang Padma Negara dihompet ku Burisrawa katingali ku Sri Mahabatra Kresna kaget Maman nirat tangan temang sewu mangkulingan mimit wilayang rana Mamban nirat tangan temang sewu mangkulingan mimit wilayang rana Latia deningalaga ngantika Sri Mahabatra Kresna jauh tina dugaan angang tina sangkan tenyana Yayi Padma Negara jadi ripuh ku Burisrawa kapaksa urang tempo dina Gamarlopian kudu kunaon pipatin Burisrawa Cinanda kumamrat paduki ngalaras lawan Cinanda kumamrat paduki ngalaras lawan mapak yudarga suta latia deningalaga ya deningalaga bayu-bayu rangawu barang ditingali ku Kresna dina Gamarlopian pertela ngembang bolet eces jentre dina Gamarlopian nganti ka Sri Mahabatra Kresna paingan bisa mati Burisrawa kudu dipentang ku Yayi Arjuna sedangkan Yayi Arjuna geus nyebutkeun kurang sumangat tina perjuangan tapi tibatan mati Padma Negara kapaksa kalau ada ngajalankeun reka perdaya reka tipu perdaya muslihat Yayi Arjuna dek ditepungan ku kabeh sanajan nepi kamana diakalan sangka Yayi Arjuna bisa mentangkeun Sorotama jalan nama kumaha wae bongan aya pituduh kudu dipentang ku Yayi Arjuna Yayi antos Yayi Padma Sarawa Panawa Arjuna maksana bade nyuhunkeun panangan ti pawongan sadayana semalurah kuda pawana kairing Sapraputra Kakang Badranaya Kang kaulan agar Astra Jingga abdi kan dawala abdi gareng abdi akan bungsu mah beda wae lah kadari Kang Semar kaula bade nyuhunkeun panangan Kang mangga Sumala
cerik cer ati komo lamun diturut mama tak hayang pulang anti Bang Omar mata kayang pulang kanu jauh sok di melaju kateuing lamun batang pekat lihat suka di mah beri kupati jung nang tung asal lanjung gek diuk asa tigulim mangai jung nang tung asal lanjung lempang asa ngalam kewang pikiran kereselang salim dada lara batiku malayang aduh lara batiku malayang kawasaya nuni pierim dundunan kawasaya nudi pi tesangka picu kang tesangka pikadung langit cailan pangigir ketinggal kayap keyep sanajan sarebu panutan tak kengima suming keradai ngabanta sapangarsana ngabanta sapangarsana lantaran dihina kumara gitu saya tulis tekadaral subaha nyamang tekadaral subaha Lumawer murubmu biara cahaya nira tadia kunang-kunangan ya wis mama lumiar panji lumawer murubmu biar cahaya nira katia kunang-kunangan kadia pradatinamu ya pradatinamu Sekar Wijaya Kusuma
Panawa Arjuna anu ngahaja ngangkir semalurah kuda pawana kairing sapala putra maksudna bade nyuhunkeun panangan wireh Arjuna ngurangan kasumangetan tina perjuanganana. Lami-lami ngantika lelegedawis manis mekaten pengantikhaipun kedaling lisa. Kakang Badranaya Kang aduh ayana Amuing ayana unyuk sumanga isim abdi pun semalurah kuda pawana nu dipayun anu kapihatur nyangakeun semah bakti mugi pangaulaan nampi kana semah isim ditarima Kakang Badranaya abdi punasta jingga Jawa bade nyangakeun semah pangabahtos ditarima cepot cager dina waktos ayeuna kalarasa nuju sehat situn sapiat dawala abdi dawala tipayun anu kapihatur nyangakeun semah pangabaktos ditarima cager sanaos dina sasi saung bari ngeureuyeun lumayan cekapek gareng abdi gareng bade nyangakeun semah pangabakti mugi agan nampi ditarima cager waduh apunten abdi kenging sadinten harita buka jam 3 teras bocor deui dina waktos ieu nuju gaduh gejala mah teu tiasa saum teu nanaon asa maneh sehat teu nanaon da ulah maksakeun da teu maksa asa diri ilaing cager wajib aing ngaganggu kana kasalmetan diri mah ulah cagerkeun heula cing sehat diri. Waduh panyawat saumur-umur cenang dina cungcurungan gancang cager atuh bade unyuk tumaros anu mawi nyauran jisim abdi dina waktos ieu bade aya kersati malana sareng abdi teh kaget ayeuna nuju tandingan Gusti Padmanegara sareng Burisrawa tapi agana geuning kalah ngajak kanu nyingkur kieu Kang Semar kaula teh ngurangan kasumengetan tina perjuangan sabab Rama Guru majeng ka Kurusetra doraka upama kaula ngalawan ka guru gaduh aji sirwena danurwena wiandana dini papat kalima pancer aji sirnaning pati jatining sampurna ing manusa sair sareng aji air teleng pancadria eta teh ti Rama Guru upama ngalawan ka guru doraka ngadak-ngadak kurang sumanget be upami Rama Guru aya di Kurusetra maksadagan bade nyuhunkeun panangan kumaha saena sangkan kaula sumanget deui berjuang ngabantu kaumulan Panawa sanes ngabantu dahak agan nai agan teu kasebat Panawa kapan agan teh disebat Pandawa Panengah
neme disaurkeun ku agan gaduh aji sirnaning pati jatining sampurna ing manusia. Ye ilmu teh sanes kange pasea. Sanges kange perang. Kange bekal hirup kumuh urang di dunya. Hartos nasirna ning pati keur nyirnakeun anasir-anasir nu goreng migawe kana hade. Keur nyirnakeun anasir-anasir nu goroh migawe kana suci. Leres Kang Semar sampurna ing manusia keur nyampurnakeun kamanusiaan sejati. Hiji eling ka Gusti, dua cinta lemah cai, tilu nyah kasasama, opat patuh kana kayakinan. Hartosna eling ka Gusti, teu aya dinu disema angin Gusti sawiji. Saha manusia nyemahna sajabati ka Gusti geus ingkar tina kamanusiaanana. Tah matak saulah nyemah-nyemah kuburan monyong. Bisa sakitu manehna unga isuk melian cokor sapi. Dade kalain keur ka kuburan keur hakanin dewe namahan otot. Kerja mana eta nalaw. Laras. Lajengkeun dupi nu kadua cinta lemah cai. Ngamakeunana urang teh kudu cinta ka lemah cai. Da urang teh anu penting mah di dunya heula. Sabab lahir kaulaning pamarentah anu sah, batin kaulaning Gusti, rasa kaulaning Rasul. Sanajan urang boga ageman boga kayakinan nu kang nongong ka pamarentah, yakin urang teh jadi cilaka. Sabab jamak paeh mah kumaha keur hirupna. Sanajan urang hayang kasabar gaai keur hirupna loba ka ditu ka dieu mah. Duka. Waduh, mangka urang tukang ka ditu ka dieu. Ih, lain deui tong sieun rek tong lain kitu. Lain badana beuh ka ditu ka dieu ge. Usaha teu naon. Sieun tong sieun. Leres Kang dupi nu katilu. Nyaah kasasama hirup. Ngamakeunana teu anu banget. Manang kadiri batur cing cara kadiri pribadi. Nulung kanu butuh, narang kanu susah teh. Nya tapi bangga Pak. Diri barat urang boga sawah. Parena keur jadi. Ngarorog jeung nu batur. Aya muning. Ngaruksak eta pare. Urang ngaliwat. Geus moal pandeungeun ai gok henteu kana urang. Keuneuh teh kana urang, pan teh ditulungan. Coba lamun kana urang deuk nyawa ge sapatu dilaan heula. Heuh, ta ieu nu paling bangga teh. Nya mata hese hayang nulung ka diri batur cing cara ka diri pribadi teh ibarat urang ngaku iman da. Hese jelema iman je. Kumaha? Rada hese we teh. Kakara ngaku-ngaku iman jeung iimanan dai. Aduh. Jelema iman teh kumaha? Ainu kaopat patuh kana keyakinan pribadi, teu gumampang percaya upama teu acan yakin. Leres Kang Semar, ayeuna pandangan ti maneh cepot. Jadi masih kieu. Ai dina perjuangan teh gogodana kencring duit kocopok lauk goloyor awewe. Ai hartina kencring duit laas perjuangan teh ku duit mah. Jeung sok poho, salah oge sok asa bener. Bener ge sok asa salah. Kencing duit. Ai kocopok lauk pihasileun. Nyaho jelema eta teh pihasileun diulik, jalan kuriling, jalan itu jalan ini. Tak nama teu kirang ka kencing duit keneh teh. Kocopok lauk. Ai goloyor awewe. Goloyor awewe teu aki-aki, teu budak ngora, teu pangkat, teu menak, teu cacah. Kumaha eta? Panon teh teuing kanu geulis mah hayang ningali. Malatat ngomong ningali kongkolak manya kan. Nyakit. Memang bener tah di DP menta panangan ti maneh dawala.
ngapunten. Abdi emut kana lisan Bapak kapungku. Euy. Ai hartina perjuangan. Urang teh kudu nyebut sabar. Sabar berjuang, ai sabar berjuang teh lain ditincak sirah cicing di tenggelan tenggalawan. Urang keur berjuang mah aya aturan nyebut sabar bari mencit jelema dina tur demi ngabela keadilan, kamakmuran, katrenteman jeung kasuburan. Memang bener teu cacah, teu menak, teu guru, teu murid, teu indung, teu bapak lamun ngaruksak kana perjuangan urang, ngaruksak nagara, bangsa, agama eta musuh pahlawan. Hak ku urang dilawan. Awon KPU agan lepat upami agan nyebatkeun putus asa pedah eyang kombayana resi mun akidorna eyang yuyut majeng ka kurusetra agan putus asa ieu teh lepat di dieu mah tong direret make jeung guru itu ieu kombayana teu ngareret sugan deudeuh boga murid Arjuna deuk disesakeun wah kaagan bakal maehan tadi dia agan kedah cengeng ngabela kaunggulan Panawa. Kumaha panangan ti maneh gareng. Waduh abdi oge. Jadi pandangan abdi agan parantos masihan saran ka abdi. Jadi agan punten abdi kumargin teu tiasa ngomong pilih lagur saur pae carek tilu saujung rambut ti handap sei pas tampal teu nanaon malum abdi agan parantos uninga sepiarti tunda pangabisa teu bodo-bodo acan sanos bapak pinter pun lanceuk pinter kang ude pinter tapi abdi rumaos bodoh teu nanaon pandangan ti abdi agan kedah tiasa nu kitu teh naon ngapung meureun tujuan silaing mah agan kedah tiasa ngapung ai maksudna ngapung eta sanes kakalayangan kawas manuk tapi agan kedah ngagaduhan cita-cita luhur pikeun mawarayat kana adi jeung makmur nu kadua agan kedah tiasa nerus bumi meureun kedah tiasa nerus bumi hartosna sanes mabas kawas belut ngaliang kawas orai nyungkur kawas kasir tapi pamimpin kedah tiasa neuleman atanapi neropong kana eusi hate rakyat nu gede nu leutik cacamenak pangkat jeung rakyat nu katilu agan kedah tiasa napak sancang meureun teh kedah tiasa napak sancang piartoseunana sanes lempang dina luhur air cai banyu tapi agan kedah tiasa napak dina sagala golongan dina sagala kapercayaan dina sagala kama ulah aya kajadian golongan bentrok jeung golongan kapercayaan jeung kapercayaan margi eta teh mawa mundur pikeun majuna nagara da perantos aya nu hasil mah salah seji kameunangan teh kangge sararea katarima gareng malah maneh mah aya leuwihna tah bawa waduh nu teu kedah kikieuan bawa waduh sabaraha ieu teh lumayan 500 jegat 1000 nambut sebalik eta siang ngerakeun sih milik teu pahili-hili kuring tejang kadang-kadang telajanari tapi si gareng nu teu puasa gede milikna waduh nu puasa sok nyayagikeun tuangeun urang mah tara sakasampeur
sabab impa bacana sila tacan medame gatacan beureum sapraptanipun Sri Mahabatra Kresna mama nira tangan damang ya be aya Raka Betara Kang uluh aya Gusti Batara mama nira tangan damang sabang mimit wilayah amban nirangat temang sewu mangkulingan mimit wilayah kaget niraan ningali kaget kakiri ya bagaikan akang aja lingih Raka Betara badaya kresat imalana nu abi akang lulumpatan akang teh bade nyuhunkeun bantuan jadi padma negara perang sareng Burisrawa dihompet teu tiasa daya upaya malah lamun diantep bisa mati disangemkeun rayi teh ngirangan kasumengetan tina perjuangan satungtung Ramaguru aya di Kurusetra sakali di teh akang aya paripos genteng-genteng ulah dipotong ulah putus asa di tengah-tengah perjuangan guru sote dorna sampean kadorna tapi dina senopati mah kombayana senopati ti Korawa sampean senopati ti Panawa teu sadak teu kadang teu baraya eta musuh pahlawan manya ai sampean tega ka Panawa ai kombayana nya ngabela Korawa tak sampean ge cing cara kombayana ngabela Korawa sampean ngabela Panawa dorna sareng Arjuna eta mah pribadi tapi mah senopati na jadi nyama ngabe atuh rai bade majeng di ka Kurusetra nanging kangerai muawantun majeng naningan Ramaguru omanga nanging ku akang bade doja sampean bade majeng di ka Kurusetra akang bade nyabut rambut salamar ku sampean pentang upami kengeng yakin sampean subanget upami teu kengeng rambut bohong sampean nyebat subanget mangga urang pentang bekulai Arjuna maut sorotan mangga padahal Kresna sanes ngadoja terang ay Arjuna teh jago mentangkeun panah ujang wujud manusia rambut salamar tiasa kenging upami dipentang ku Arjuna emutan Kresna upami rambut dipentang rambutna sapatang tu sorotama Arjuna nyemprung ka Kurusetra sugan kena ka Burisrawa sabab aya pituduh dina Gamalopian bisa mati kudu dipentang ku Arjuna jalanna mah kumaha wae dipentang ku Arjuna rambutna sapat